Teh, teh. Ini orang pantun. Teh. 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 Saha eta teh? Teh. Oh, geuning eta sih teh. Ayo digoroan teh malan atuh. Eta keur ngelasampe bieu teh. Ayo naon atuh Kang? Kayak aya naon sok pura-pura kitu. Pura-pura. Lamun teu pura-pura moal nyumput. Lain nyumput ngelasampe kagok bieu teh. Cing teh Wayahna saha? we kudu aya teh eta teh duit teh ayeuna mah. Da kumaha ninganannya. Minggu kamari di teang ku urang teh. Kayak minggu hareup ayeuna mah aya geus minggu hareup ayeuna geus ketemu minggu. Kumaha aya teh? Arek ngajual ngelasampe. Atuh sakieu ge mahanya ge moal pun kana hutang atuh Nggak susah tangkal. Saayana we atuh da kumaha. Itu boga mah. Duh, eta dibayar. Jadi bersin ngomongin eta mah loba pirusan beuna teh. Sok kagabah namun teh mungkin aing mah teu gablek mah masa teu sopan Aing hirup teu teh. sopan, eta nu teu sopan mah nu hese kana hutang. Lain hese kana hutang Kang, itu boga kudu dibayar kunaon atuh? Ieu kamari ning cenah tempo. Ayeuna poe ayeuna minggu ayeuna. Tempo sampe oge gagal aing ngaleutik kieu. Heuh mah manyage cukup atuh pake bayar hutang. Sawareh leutik, sawareh gede, apana rek dijual heula. Udah eta Gede meureun ka hutang wae. Jadi beki. Kita ulah mau kana hutang, Kang. Eta tukang dagung mah. Ulah kana hutang, ulah mau kana hutang atuh. Kena orang boga hutang. Nagih masa biasana we cing sopan. Sumpot-sumpot tuh. Lain sumpot-sumpot keur ngalah sampe, nempoan sampe. Gimana tuh di Bogorwan teh wae hese. Udah mana-mana nagih wae deui. Apaan cenah kamari? Pasang minggu kamari, minggu ayeuna ka dieu. Lamun hasil minggu ayeuna teh nya lamun henteu mah urang teh rek kumaha Hari iraha atuh. mayarna ieu mah. Jika nungguan heula tukang sampe teh eueuh wae. Si eta mah aing mah. Eueuh wae ka dieu tukang sampe beuli hade atuh kumaneh sampena keur dibayarkeun nyeri atuh Kang kunaon sih. Cabak tukang. Mahar mayar mah. Heuh engke ngajual heula sampe nu gedena urang jual. Aing mah hoy we jual-jual. Sampe laja aya jualeun teu ngan can ka dieu wae nya eta. Sampai mah atuh sakieu mah moal ge punah kana hutang mah tuh teh. Masa aya na kudu kumaha para urang menghirup mah lieur. kieu sorangan. Hanya ka unyam inyeum. Tah kieu aya unyam inyeum teh. Dina maya dina arek nagihna. Itu cenahnya. Ieu teh naon teh buku-buku naon? Yo. Oh, jelema teh baru pisan eta teh. Yang kagieuan pisan. Sudah jelema teh. Ana nagih hutang sakitu oge aing teh nya teu boga duit rek ngajual sampe. Aing teh dialungkeun masalah. Ini gua kapan gua aing teh di dieu tah. Wah, sudah tanya mana nya? Aing mah. Kunaon deui tah? Naon teh ieu teh? Sok sembarangan wae. Nya keur naon ya kumaha urang? Eta maneh denga di kebon urang bangun keur nengan naon Atuh sih? da teh ari di kebon mah wajar we da katincak ku batur teh meureun teh. Nengan naon di? Ante nengan naon urang mah? Dua papan. Kamarinya sia Dua papan. ngalungkeun Tuh, teh ing nya. atuh teh ngomongkeun dua papan. Kadengnya ti tengah oge. Naon di itu cenah? Paanya Teuing make dua papan di sebelah. kamanakeun? Sabodo teangan kayaknya. Sia heueuh nya. Lieur sia teh mah. Siap puguh heueuh. Lieur teh mah. Teang sia ka dieu. Meureunna disebut beun. Wow. Anjing. Kilo gitu ah. Heran jadi nyeri bujur-bujur. Ih, kita naon wa deui. Arah teh. Aya teh
teteh jelema teteh. Cing nempo atuh. Naon atuh ieu uang bantuan esak atuh. Nah, sok atuh atuh sanes. Si atuh manusia lain buang. Mun ieu teh. Atuh. Sok uang panggarokeun ku abdi. Kita sakiran tidak manusia. Rubuh sia teh aing. Kok atuh sih dibantuan garo. Power jelema teh bangun rada gelo. Jeleuweung aya nu kitu mah asa heran aing mah.